ngaji mah menang pahalana leuwih alus tibatan salat sunat 1000 rakaat. Bahkan menang pahala leuwih alus tibatan ngalongok 1000 jalma nu gering. Coba urang ayeuna berpikir, kira-kira ti mimiti urang hirup balik apal itu ieu, kira-kira lamun dihitungkeun urang geus tepi can ngalongok jelema nu gering tepi ka 1000 jelema. Rarasaan mancan. Bahkan urang mah lamun ngalongok jelema nu gering teh sok utang itu ngeula kaita. Nah ieu mereka tiung ya. Lamun diajakan ngalongok anu gering teh kieu cek salakina mah naon? Urang ngalongok itu tatangga dirawat oge di rumah sakit. Memang penyakit naon? Flu. Lah di bangkrut mun dirawat. Flu burung sia teh. Papaingan atuh yo. Geus dirawat tuh geus 3 poe. Batur mah geus ngaralongok, urang can ngalongok irakeun. Hayu urang ngalongok ka ditu ka rumah sakit. Yalah bapana aing nek nanya ka maneh. Apan kamari aing gering dirawat di klinik mencret teh. Eta manehna keur aing kamari gering ngalongok henteu. Henteu jor ka aing ge teu ngalongok. Aya nu di dieu ngalongok hitung-hitungan model kitu. Kok aya di dieu? Jika nama urang dia pindah ka ditu, kade urang lamun aya jalma anu gering kudu daek ngalongok sabab dina katerangan ngalongok jalma anu gering teh saperti kelempang di taman surgana Allah taala. Ngan lamun ngalongok kudu babawaan. Ieu mah ngalongok jalma anu gering. Cek kumaha karasana? Nyao dawuh rarasaan. Nya sia teu manjutna naon? Aing mah bisa dirasakeunana. Ya, bawa jeruk, bawa kue, supaya anu gering teh aya rasaan. Ya, emang teu hidang emang lagi. Bagus baca anu gering ditanya, "Cek kumaha rasaan?" Ya ora rasaan juga kena naon mah. Ya, kumaha naon tah anu gering. Kan biasana apa di urang mah ya. Lamun aya anu gering tah, bapak-bapak ya dirawat di rumah sakit, ditungguan ku pamajikanna. Eta balik ke rumah sakit teh salakina mah ngurangan 5 kilo berat awakna. Pamajikanna mah nambah 5 kilo. Non sabab nak setiap nganteran di lebok kumaneh. Bapak mau ulah ieu mah teu meunang rada. Ieu mah hasum hayu we manehna. Ya, jadi di rumah sakit teh pamajikan mangalin Tuhan, salakina mah nguruan. Entong ka dieu molototna. Ya, ieu teh mah kang Ustaz Masud rek make gamis, make udeng. Tapi cek kuring da moal mantap gede ieu gagayaan. Geus deui ieu lah salah kadarna. Tapi teu make gamis ge samping napan BHS. 4,5 juta ya BHS 4,5 juta. Baju ieu na ya menang beli di butik Gope geus sabaraha duit tah 5 juta ya kopiahna gocap 5,50 juta. Sendal 100.000 5 juta 150. Amplop 500.000 teu nyambung. Ieu modal lagi 5 jutaan ceramah. Oh, kapan haji teh ya? Nuhun, mangga. Ieu susu sasetan lain. Kuring mah salibeu susu ge pasti moal amis ya pokona mah. Ya, ieu belas menit gede. Sok eta panitia teh sok kurang gideng teh aya susu sasetan mah gelasna leutik. Kamari tang haji dipanginjukeun susu sasetan gelasna nu gede teh atuh teu puguh ka ditu ka dieu. Asa kerek pamajikan kuring apa? Ya. Tah jalma nu daek hadir ka majlis ilmu mah diuk saja leuwih alus tibatan ngalongok 1000 jalma nu gering. Bahkan leuwih alus tibatan nyolatkeun 1000 jalma nu ngawat. Kira-kira urang geus pernah can nyolatkeun jelema tepi ka 1000 jelema. Rasaan mancan. Urang mah kadang-kala nyolatkeun ge daek lamun anu maotna jelema beunghang. Da aya amplopan 50.000 atawa 20.000. Ya, eta lamun aya di kobong tanya ka Ustaz Masud, lamun aya jelema maot nu beunghar maot, budak santri ngomong lagi, "Da kakak pae." Dibuat lagi kakak. Hayu, buru mesti katinggalun eta nu keur ngisi ge kuat lumpat. Atuh keur salat ayeuna mayit teh ngan buta ginta kararateun beuneunan. Cek babaturana goblok sia salat ngan buta ginta wae batal. Entong-entong batal nya cewek kencan. Geus sieun katinggalun eta 20.000. Lumayan pan 20.000 2 poeun. Nya eta pan santri bangsaknya itu.
Ya, tapi nama geus eueuh kitu, aya mah santri, aya mah atuh baraya, aya mah geus eueuh anak, eueuh anu badak budug eueuh aya mah. Ya, nah geus kata kana da teu budug. Ya, santri mah syaratna kudu budug heula. Tah ayeuna nu jadi kiai eta teh baru budug heula baheula mah. Geus kita percaya mah atuh tinggal di bol. Ya, jadi jalma lamun daek ayeuna haji hadir ka majelis ilmu meunang pahala nyolatkeun 1000 jelema. Meunang pahala leuwih alus tibatan ngiringkeun 1000 mayit ka kuburan. Ya, makana ka jalma nu daek hadir ka majelis ilmu mah meunang lipatan ganda pahala kaberkahan ti Allah taala. Alhamdulillah. Nah, jadi nu kahiji mah Allah teu marintahkeun ka urang, Rasul teu marintahkeun ka urang sitah kaharti ieu peristiwa Isra Mi'raj. Rek kaharti rek henteu terjadi masalah. Nu penting iman yakin bahwa ieu peristiwa Isra Mi'raj teh terjadi kanu jadi kakasih urang nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua aya hukum akal. Kira-kira ieu peristiwa Isra Mi'raj kaharti teu ku akal urang. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj teh diawali ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, terus naik ka langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, aras, rofrof, qobal qasim, sidratil muntaha, hijab awal, hijab sani. Eta lamun dihitungkeun perjalanan mutuhkeun waktu ribuan bahkan miliaran tahun bisa nembus eta alam-alam anu ditembus ku Kanjeng Nabi. Tapi eta ku Kanjeng Nabi ditempuh dalam waktu sakedeung. Angkat saca Isa memang subuh Kanjeng Nabi geus dongkap deui. Kira-kira kaharti teu ku akal urang. Kaharti teu? Kaharti teu? Henteu, ulah ngajawab henteu, kaharti. Tuh cek aing ge aing hanya ngajawab salah. Ya, kaharti. Sabab kalimah asro lamun dibedah ku budak santri, Kanjeng Nabi lain mapah nyarira, lain lempang nyarira. Lamun Kanjeng Nabi mapah nyarira, lempang nyarira mah pasti lila. Tapi ieu Kanjeng Nabi ngajadi teres ku sabab naon? Diberjalankeun ku Gusti Allah. Aya Allah nu ngaberjalankeun mah atuh sanajan ayeuna mutuhkeun waktu ribuan tahun ge bakal bisa ditempuh sakedeung sabab naon? Allah nu Maha Kuasa nu ngaberjalankeunana. Berarti kaharti ku akal urang. Kieu mah hayang si kaharti mah ese eta nu ngajina jero teuing. Yo, kuring boga jam. Ieu menang meuli 2,5 juta. Wah, coba eta modal ceramah 7,5 juta. Ayeuna jam geuningan ngaco jamna. Ieu jam 11:30 bener ya? Waduh, 700.000 kita salah. Sebab ngaco ieu jam. Ayeuna jam 10. Lamun ieu jam 10, kita muter ka jam 10 deui, muterna sorangan kira-kira lila moal. Tapi lamun kukuring diputerkeun tereh moal. Tah Kanjeng Nabi ge lamun mapah nyalira mah tereh, tapi ku sabab diberjalankeun ku Gusti Allah jadi tereh. Katilu aya hukum adat. Nah, kira-kira ya cek adat peristiwa Isra Mi'raj kaharti teu? Tadi gaing salah, masih awe lah Ustaz. Lamun cek adat mah teu kaharti, sabab cek adat perjalanan jauh kudu lila, perjalanan deket kudu sakedeung. Tapi kunaon ieu perjalanan jauh ku Nabi bisa ditempuh dalam waktu sakedeung. Tah nu kieu teh ngaranna khawarikun lil adat, kaluar tina adat kabiasaan. Warikun lil adat kabagi opat. Lamun bijil ti Nabi disebut na mukjizat, lamun bijil ti wali disebut na karomah, lamun bijil ti jalma nu iman bener ibadahna disebut na maunah. Aya teu maunah di dieu? Dekuring tukang lotek maunah. Lamun aya jalma tara ngaji, tara ibadah jauh di agama, tapi boga kaistimewaan, nu kitu ngaranna istijrad panyungkun ti Gusti Allah, haram urang percaya ka eta jalma. Contoh, bapak-bapak boga bedog teu? Boganya, eta lamun bedog dikadekeun kana cai, kira-kira cai beulah moal. Moal sabab adatna cai mah teu bisa beulah. Tapi kunaon ketika tongkatna Nabi Musa ayeuna digebukkeun ka laut, laut eta bisa jadi beulah. Tah nu kitu ngaranna mukjizat, kaluar tina adat kabiasaan. Bijilna ti Nabi disebutna mukjizat. Lamun bijilna ti wali disebutna karomah. Kapungkur di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani aya jalma masantrenkeun anakna ka Tuan Syekh. Cek eta jalma, Tuan Syekh abdi ieu bade masantrenkeun putra abdi, cek Tuan Syekh tunda be ditu di kobong. Ditunda ku bapana di kobong.
geus babaraha bulan bapana kangen ka anakna ngalongo ka kobong begitu ngalongo ka kobong eta anakna nu tadina lintuh kulu keur ngadahar